Sasapu di imah mah tara cukup ku sabale linganannya. Halo, assalamualaikum bade sadayana, kumaha kabarna? Cik saha anu sarua jeung si teteh ari sasapu di imah teh tara cukup ku sabalen. Ting ti mana atuh eta si runtah tehnya? Ai weng disapukeun teh. Komo ieu paribasana tas lumampah tapi nu teresep masuk aya we eta teh nu ngomong eta cenah mending ngadeluk we disapukeun. Tadi teh cenah geus sasapu, ayeuna geus sasapu deui. Bari jeung ieu teh geus hayang diganti, sapu teh mending geus kieu yeuh ningan geus teu geunaheun. Mataknya anu di imah mah ukur katudingan hungkul cenah senang. Padahal mah nya sasapu ge bisa nepi ka 3, 4 balen ieu teh. Da imah bararesih mah meureun urang anu betahna oge. Ieu tinggal ngelap meureun beres sasapu mah. Aijol teh si mamah cenah hayu urang mamajak gaskeun atuh mah hayu mamajak makeun we ke ngepel mah nya. Mumpung aya nu ngajakan daning kumaha awewe mah nya kanu mamajak mah eleh we keur lumampah ge hayang we ngiluan. Mamajakna teh si bibi tuh ningan geus aya riunganana geus ieu mah mantap we. Cik geura urang burukeun ieu bisi tinggalkeun bisi seepeun pangpangna mah nya. Cik mamajak naon wae geura ieu teh nya jadi penasaran ieu. Naon uleuh ningan tuh aya buah ngora, aya jambu. Ayeuna mah si tetehna bade mamajak heula, dicekapkeun heula video ti si teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.